Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tepang dangudinya sim sareng sim kuring manganang beo ayu ahurang. Ngadongeng deui urang neraskeun hanca anu katunda. Tina judul si Jalug Hayam Gaib. Mangga mitra urang lajengkeun nya. Pilu ceung ngadangukeun rung. Teka caturkeun di jalana opatana teh geus tarapi we ka Kadipati. Puguh we kadatangan teh dibagiakeun ku Kangjeng Adipati. Wes tu bingah naker sabab kisani teh datangna bari mawah hayam adu. Oge dibaturan ku saurang aki-aki anu nelah aki lompet. Bagia mamang, eta geuning hasil mawah hayam teh. Jeung saha eta teh anu barengan mamang. Pok atuh kisani teh negara guru nambah nembalan. Mohon san. Hasil mamang teh. Tos kengeng hayam adu teh lah. Pokona mah ieu hayam teh hebat. Anu nalah si belut. Nya ieu pisan anu jarangan teh nyaeta jenengan teh aki lompet anu kagunganna ieu hayam. Anjeunna teh dugi ka ridoeun ngical hayamna. Muhun sareng saria ngabantos salami pangarsa gambaran ngiringan acara ngadu hayam. Tah kitu. Jeung ieu aki lompet teh sanes aki-aki sambarangan nun, tapi marupakeun gaduh perelmuan dina urusan namu pergaiban tah kitu. Syukur bagja kumanjangan mun kitu mamang. Kula nganuhunkeun ka aki anu geus ridho mikeun hayam ka kaula. Oge sadia ngabantu ka kaula. Ulah salampang eta hayam ku kula bakal dibayar ku jumlah duit anu nyugemakeun. Pikeun aki tah kitu. Kumaha? Tapi eta kahebatan ieu hayam pok bejakeun ka kula aki. Cek eta Adipati tumanya ka aki lompet. Ampun Jan. Nya. Muhun. Isim abdi ngaturkeun muhun. Ampun Jan. Hari percantan mah ieu hayam teh si belut teh kaistimewaanna teh parantos ka saksi. Muhun ku eta gan sanip waktos di ditu Jan. Sabada milarian muhun aki. Pokona hebat Jan. Eta hayam teh salirana kawas belut. Da eta we leueur pokona mah. Jeung di moal mempan di tarajang musuh. Tapi sabalikna pantarajang si belut teh ka cidarongkahna. Ngandung kakuatan anu rohaka. Tah kitu manawisan. Kangjeng Adipati teh unggut-unggutan bangun anu kataji ku eta hayam anu ngaran si belut. Jadi kitunya. Alus lamun kitu mah. Teu salah. Kula nitah anjeun sanip. Mamang memang hebat. Bisa menangkeun hayam anu tangtu ku kula bakal bisa diandalkeun. Jeung deui pangijeng ieu aki lompet. Anya kula percaya manehna. Memang hebat. Ya muhun sieun. Tah kitu pokona mah. Salami dicepeng ku aki, eta hayam teh teu kungsi kawon. Mugia we kaanggo ku pangarsa gamparan sieun. Nya. Pokona kula percaya lah. Soko mah geus kasaksian ku mamang sanip mah. Kula moal cangcaya deui aki. Mohon. Ya nuhun we atuh ari percanten mah. Geus ayeuna mah ulah loba dicacarita. Pokona kula geus percaya. Gara-gara bawa teh hayam asupkeun kana kurungna. Wayahna mamang sanip kudu mernahkeun yaki lompet pikeun reureuh saheulaanan. Oge bakal engke marengan kula dina waktuna indit ka Kadipaten Salaka.
Eta ki sama eta ki lompet beda dahar sakua misti ulah nepi ka dimomorekeun. Mangga san mangga. Alah, mangga hayu ki. Urang ka itu ka tukang pokona mah aki bakal dipernahkeun ku kuring. Bakal dijamu sakua misti pokona mah. Aduh, ada di sini teuing. Aki mah. Jadi hari sini ya teh. Tara biasa sen. Ya atuh hari hat kaki mah mun mangga atuh nun. Keun wahirna mah kisani jeung aki lompet. Undur ti payuneun Kangjeng Adipati. Saterusna muru karohangan tukang. Teureus saheulanan mah. Eta aki lompet teh sagala dipupujukeun. Dijamu. Ngarasu gemaeun eta aki lompet teh. Atuh tinggal nganti wanci isukan bakal indit marengan Kangjeng Adipati pikeun ngajugjuk ka Kadipaten Salaka. Ngarah dina kaping genepna bisa miluan acara hiburan ngadu hayam. Keun tunda kayaan di Kadipaten Linggah. Ayeuna urang caturkeun di imah salah saurang sodagar. Anu neulah babahlung nu sarua meunang pangulam pikeun ngahadiran acara ngadu hayam di Kadipaten Salaka. Eta si babah teh keur ngobrol we jeung nu jadi badegana. Bari ketinggali ngusapan hayam aduna. Hanya awe isu bakal ilit ke Kadipati. Oh ya, Kadipati Salaka. Wayana mani kudu milu ha. Ceuk eta si babah cacarita ka badegana nu nalah si Juhe. Pok si Juhe teh newalan. Juragan, naon kitu engkoh batlosas eka itu segala aya urusan dagang kitu koh. Lain talo. Lain urusan dagang. Tapi oe datang ka itu arek nyuhunan pangulam ti Kangjeng Adipati. Ternyata Adipati Surya Laga. Eka milua karena acara hiburan nganu hayam. Tak kitu Johan. Kabeneran hayam oe siau ko, geus dina teu diadu ko. Kitu ko. Jalus we atuh. Kasempatan pikeun ko mah. Oge pangi jeung para gegeden wungkul meureun ko. Para sodagar. Datang tu we. Datang teh. Lain jama leutik. Eta hade pisan pikeun relasi kerjasama ko. Usaha ko mah hayam ko menang malah. Ada pisan ko. Ya tolo. Tapi oi boga kaya kina. Hayam oi siok ko bakal unggul. Sabab hayam oi marupakeun hayam anu didatangkeun ti nagara oi. Marupakeun turunan hayam anu hebat. Tak kitu atuh. Alah jawe sapiraku we atuh nepikeun ka teu kitu mah ko. Kudu unggul lah. Kapan sakitu parabna oge beda jeung hayam sejen. Hayam eta mah parabna ge aralus, malahan meulawi alus ti parab kuring ko. Hayam teh dibere daging we sapopoena teh. Teh cara kuring, ukur di parab dage. Tapi sakitu oge. Maneh teh meunang parab tolo. Kapan ko oge maneh ge sok dibere daging atuh. Nya ko lah ngan nya. Iraha acarana teh ko. Lila poe Minggu tanggal genep. Eta tanggal genep marupakeun poe kabuntungan keur oe. Ya mudah-mudahan we atuh ko lah. Engko ayamna bakal unggul. Jeung moal nanangan we wirang lah. Ya mudah-mudahan oi bakal keluar jadi juara. Kitu mitra kaum dangu. Lian ti para gegedean oge. Kitu deui para pangagu. Anu bakal miluan eta acara ka Kadipaten Salaka teh. Loba ti para sodagar. Jeung nu sejen-sejena deui para inohong-inohong. Ayeuna mah urang caturkeun di lembur Cihoje.
Si Tarman birumsiah oge si Kudil maranehana teh arek kamimitian we cenah lumampah. Pikeun indit ka kadipaten, kawantu jarakna ti lembur Cikonjet teh cukup jauh. Jadi butuh waktu di jalan. Sokomo kibanawa mah cenah geus pangheulana indit tibaturan ku anak buahna. Da etah yang buru-buru tepi. Hayu Ujang, urang indit ayeuna kapanan kibanawa mah geus sari heula geuning taeun teh. Anya atuh Bi. Wangkaning urang mah ridu deui bari mamawa dagangan atuh nu bibi atuh. Mamawa roda atuh. Kapan bibi merek sekalian dagang oge atuh. Anya Ujang, nya wayahnanya pangdorongkeun rodanya. Gantian we jeung si Kudil. Nya Bi lah, keun we roda mah ku uwing didorongna. Pokona mah terang dugi we ka itu lah. Nya Ujang. Ya halus aya kitu mah. Pokona mah tenang ku ibi teh pasti bakal dipersen. Pokomo lamun usaha ibi marema di ditu mah. Pokona bakal dibere duit Ujang. Ah, jika nya bakal marema sok kamu disadiakeun tempat khusus. Pikeun dagang mah. Tang tuh bakal rame na teh. Kabayang we kumaha. Enya piramieunaana. Tang tuh bakal menang duit gede. Tamun geus menang duit gede mah Ujang oge bakal dibere. Sok kamu bare daek mantuan dagang mah ka ibi. Nyalah kalem we atuh Bi. Pasti ku uing oge dibantuan. Urusan eta mah gampang. Bari lalajo ongkoh, bari usaha ongkoh. Nya alus. Lain Ujang, Jajang Tarman, nah hari si Jeluk terek dibawa kitu. Nya dibawa atuh Bi. Najan moal diadukeun oge. Tapi kudu dibawa, malang ditinggalkeun mah atuh. Hanya Ujang alus ada dikriwawa mah. Ayo urang miang ayeuna bae. Nya geura tatan-tatan ieu. Atuh geus kitu mah tiluana teh tatahar bae. Pikeun indit dina waktu harita keneh. Sabadaring segala rupana mah tiluana teh kebatu we lumampah. Muru ka dayeuhkeun, mapai-mapai jalan pilemburan, prasna ka jalan gede. Anu kagituna mah muru ka Kadipaten Salaka. Eta tiluan teh laleumpang bari ngadorong roda. Tiluan teh kapeutingan di jalan. Kugitu narek monok we cenah di hiji panginepan bae. Nu akhirna mah birumsiah teh ngajakan ka si Tarman pikeun nginep bae. Ela Ujang geuning wanci teh geus rek sareupna. Hayu urang nengan panginepan. Hayu atuh Bi, ayu. Nya hayu Kudil. Urang nengan panginepan atuh. Mangga atuh mangga hayu. Janten urang teh bade monok wae di lembur. Anya Ujang, hayu bawa rodana tah. Urang tuh itu tuh itu juga nama panginepan teh. Cek birumsiah. Ngajuk ka hiji mah. Tinggalina mah kawas panginepan. Atuh lahirna mah terpi wae ka eta salah sahiji panginepan. Pok birumsiah teh tumanya. Sampurasun. Punten ieu teh nah panginepan kitu. Bener. Ieu teh merupakan panginepan. Bade ngerasakeun nginep di dieu kitu. Anya Ujang rek nginep we di dieu da kapeutingan di jalan ieu teh rek itu tuh rek dayeuh. Mangga. Mangga kana lebat. Eta roda mah biasa disimpen palih tukang we. Ceuk eta nu boga panginepan. Atuh ari geus kitu mah eta tiluana teh ngadon arasup we ka eta panginepan. Di eta panginepan oge teteh geus aya pangeusina. Malahan lain jalma biasa. Tapi mangrupakeun hiji juragan. Nu kakocap jalma jagud, jalma beunghar, jalma terpandang. Jalma anu teureus gagedean oge. Ku kitu namanehna teh menang pangulem ti Adipati Suryalaga. Pikeun ngahadiran kana acara ngadu hayam.
Eta juragan teh ngaranna teh Juragan Gani. Nu geus leuwih teu heula cicing di eta panginepan. Eta Juragan Gani teh barang nempo Pirum Siah Citarman jeung Cikudi arasup ka jero panginepan. Manehna teh kaget sabab ningali si Tarman mah bari ngelek hayam sagala rupa. Boa-boa cenah. Sarua pamilon anu pangmenang pangulem ti Adipati Suryalaga. Bok atuh tumanya. Nah saha ieu teh? Nah sarua kawas kami menang pangulem ti Kangjeng Adipati. Eta we kawas mamah hayam adu geuning. Sanes atuh. Nyanak hayam so teh ieu mah. Moal diadukeun abi mah jame biasa atuh cacah kuricakan. Isim abdi mah jama biasa atuh. Nepangkeun Abi Tarman ieu Birum Siah da ieu si Kudil atuh. Oh, sugan teh sodagar atawa inohong eta we papakeanna mah aduh. Nya ujang teh gandang jeung momo hayam adu. Sugan teh nya rek ka itu unang pangulam teteh lah ujang mengukur aksi wungkul we. Yeuh kami nalahkeun Gani anu menang pangulam di Kangjeng Adipati sabab kula mah jalma gede. Mohon seun. Sabaraha eta ukuran sendal atuh. Tangtos ageung atuh jalma gede mah. Ih, nah bet carita kitu ari ujang. Kami mah jalma gede teh lain jalma anu gede sukuna. Senajan awak kuring gede kieu, suku mah biasa we, normal. Sapatu jeung sendal normal ukuranana. Kakamana wae ujang mah. Hartina jalma gede teh jalma anu boga ajen, boga harkat darajat luhur tak kitu jang. Aduh, kitu ku tante. Nya nuhun atuh tos diwanohkeun sareng salira atuh. Juragan Gani atuh. Nuhun we atuh nya dipendahkeun sareng juragan. Panginten karasa nuju nginep di dieu bade angkat ka itu ka kadipaten. Bener. Bener kuring rek ka ditu ka kadipaten. Ngan kuring mah lain kuralajo tapi rek kilu. Ngilu da kana acara eta sayembara. Jangan cara ngadu hayam lah. Oh, kitu ya juragan. Nggak saya atuh. Iya abi mah bade ngiring lalajo sakantan bade usaha. Pokona mah engke lalajoan we hayam kami dina waktuna nya. Pokona mah hayam hebat lah nu adalah si Petruk. Pokona bakal unggul lah pokona mah. Ya saya atuh muhun kitu mah nya. Mugi ame hayamna teh tiasa unggul. Nyatang tuwe ari unggul mah. Dah hayam hebat lah pokona mah. Ay, saku kebeneran ya. Si ujang mama hayam. Sampai meh diadukeun di ditu lah. Urang abarkeun we heula lah. Nya jeung hayam ujang tah. Kira-kira wani diadukeun jeung si Petruk tah hayam ujang. Cek eta Juragan Gani manehna teh beut kapikiran. Rek ngabarkeun si Petruk sampai meh dibawa ka kadipaten. Mangga atuh ari pame diabarkeun mah sareng hayam sim abdi nu lalasi jeluk. Ngan hapuntenna atuh sateu acana kumaha pami eta hayam teh eleh atuh. Sok komo dugi ka paeh atuh kapan karunya atuh. Yang ulahan jakal dah kitu. Motong gagabah teh carita teh. Si Petruk mah moal nepi ka eleh. Komo kuri hayam diadukeun jeung hayam kampung seperti hayam ujang. Sanajan jangkung gede kitu ge biye lah. Maya naonan pokona mah. Sok aya waya kawani mah urang adukeun jeung si Petruk. Cik eta Juragan Gani manehna keukeuh. Jeung anggap enteng ka si Jalu. Puguh we ari dikitukeun masih Tarman oge. Manehna teh jadi ambek. Yang mangga tuh adik kitu mah ari maksa mah yang diadukeun sareng si Jalug hayu. Ayeuna keneh urang canak
kapangker atuh. Urang adukeun bae. Nya ayolah kala tuh urang bawa heula si Petruk ieu. Heug lah urang abarkeun ceuk eta Juragan Gani bari ngoloyong di ka tukang. Nya maksudna teh ngoloyong ka kamarna. Geus kitu kita badegan apikeun nawak hayamna ditunda di tempat di tukang. Geus kitu mah dibawa diasongkeun ka Juragan Gani. Gap ku Juragan Gani teh di lampanan. Tah ieu Juragan, nah bade diadukeun ayeuna kitu kapan engke. Maka diabarkeun euy. Adekeun hayamna euy. Atuh geus ditampanan mah Juragan Gani teh nyampeurkeun deui ka si Tarman. Ayo ayeuna mah urang adukeun ah. Rasaran kuring oge ya. Pokona mah kami mah yakin. Ya si Petruk bakal unggul. Mangga atuh bangga. Urang buktikeun wae atuh, urang buktoskeun atuh. Tuari geus kitu mah, luadana teh ngajugjug ka palataran tukang. Kabeneran aya tempat anu lega. Hayu atuh, urang adukeun wae Juragan, dari panasaran mah kasih jalug atuh. Nya teu terang kasih jalug atuh. Teu apa kuring mah teu apa. Jalag-jalug lah. Sanajan ngaranan leuwih alus ti si jalug oge. Pokona masih Petruk mau unggul. Tingalikeun ujang. Hayam kami bakal menang. Cik eta Juragan Gani manehna teh geus yakin pisan. Hayamna teh bakal bisa ngelehkeun eta si jalug. Biagapna hayam kampung. Sok jang tong ditu ceklan wae ulah jiga nu lebar kitu jang. Lepaskeun jang, lepaskeun. Mangga tuh mangga. Jeleng atuh si jalug teu dilepaskeun. Kitu deui si Petruk geus dilepaskeun ku eta Juragan Gani. Bu hayam geus silih pencrong. Katingali. Si jalug geus bisa ngukur kemampuan eta hayam nu ngaran si Petruk. Hayam biasa cenah. Teu boga ajen kasakten. Atuh si jalug teh pura-pura we. Kawas hayam kampung. Teu wani mihleunna rajang. Tuh wan bener. Hayam teh pepurungkutan kitu kawas susieun ku hayam kuring si Petruk. Hayo si Petruk. Tuh tarajang tuh. Pamanasan heula euy lah. Sameme engke maneh diadu di ditu. Sok pamanasan heula tuh. Gabruk tuh gabrod ku maneh euy. Ceuk eta Juragan Gani nitah ka si Petruk. Gajeleng atuh si Petruk teh nyirintil. Hiuk gabruk, garapak, jeprot. Manehna teh narajang. Gerakanna teh memang luar biasa. Kawas nu nya we. Kawas panarajang anu garang nakar. Tapi aneh. Eta hayam si Petruk teh kawas anu ulang-ulang lamun jelema mah. Sabab sakitu tenggelan. Jeung pacokanan bintihan nu sakitu garangna teh. Eueuh pangaruhna naon-naon pikeun si jalug. Sok sanajan katingali ku Juragan Gani masih jalug teh kawas anu pepurungkutan. Sakapeung mah unur-unuran. Tapi eta mah ukur pura-pura wungkul. Dari si Petrukna mah nyahoeun. Yen panerajangna teh teu ngabuahkeun hasil. Tuh, saya tinggali tuh. Mungkin ka pepurungkutan kitu hayam teh. Hayo si terus Petruk. Ulah eureun euy. Jabrot dah siih tir. Bener-bener ampun, mana teh kudu garang. Sapira hayam kampung atuh sok. Wali lilakeun euy. Ceuk eta Juragan Gani ngabotohan deui ka si Petruk. Garapak, jebrot. Harita teh. Eta hayam teh kalah ka mendarideg mundur ka tukang. Sabab kadorong ku si jalug. Nu harita teh si jalug teh kiwari mah awak teh nyuruntul ka hareup. Terus solontod gebru. Eta si Petruk teh kawas anu beakeun tenaga. Ai nah si teh kawas nu can diparaban si Petruk. Hudang. Tuh. Sapira ngalawan hayam kampung. Hayo tuh teu wanian narajang ka ilaing geuning. Hayo sok. Siih.
Kenaon sia diseuketan si teh? Aya dipake mah sia. Cik Juragan Gani. Eta si Petruk teh sanajan geus leuleuskeun manehna teh. Kapaksa we narajang deui ka si Jelug. Gajleng. Kiwari masih anu seukeut dipake nurih. Kana beuheung si Jelug. Hiuk seret. Si teh beunang kana beuheungna si Jelug. Tapi matak aneh deui we pikeun si Petruk mah bikin kakekeokan. Da eta meureun si anu sakitu seukeutna teh teu bisa nembus kulitna si Jelug anu leuas. Puguh we atuh harita teh. Paningali eta Juragan Gani mah disakana teh si Jelug teh beunang ku si. Eta kok teh ileg-ilegan kitu kunaon sia? Ek modar sia teh Jelug. Tingali jang, tingali hayam kami hebat pokona namanya tuh. Da si teh diseukeut anu ngapoe atuh. Pokona mah bakal unggul lah tingalikeun, bakal juara ke kadipaten ge moal eleh lah. Mangga tuh tingali ileg-ilegan soteh. Si Jelug mah aksi unggul atuh teu naon-naon atuh tingali. Hah? Teu naon? Alah. Nah sia teh Petruk. Teu beunang sia teh. Ceuk kata Juragan Gani mimiti kaget. Sabab serangan si Petruk teh tetela henteu beunang cenah. Hayo sia hayo. Karawak hayam teh ditewak. Bari dialungkeun deui singkana rajang ka si Jelug. Barang garapak harita teh ku si Jelug langsung dipapag we. Ku tenggeulana suku kencana alias ceker kenca. Hiuk cekuk jabrot. Garapak keo. Si Petruk teh kekeokan. Untung we si Jelug teh teu boga maksud pikeun mateni ka eta si Petruk. Daukur diadu biasa bae cenah karunya keun bae cenah sina kapok we wungkul. Atuh harita eta si Petruk teh lembikeun kalumpat garapak gajleng di kuburanjat. Malahan menepikeun ka hampir-hampiran ngagarabakna teh rek kabur ninggalkeun eta pakarangan. Aduh, ka mana si Petruk? Gajleng Juragan Gani teh ngudag si Petruk. Da inggis kabur ninggalkeun eta panginepan. Mana atuh? Juragan eta hayam teh kawat anu sieun ku si Jelug atuh kakara oge. Kabeunangan sakali atuh. Ngerakeun aing sia. Ka mana? Ka mana? Tuluy akhirna mah Juragan Gani teh kalah ka ngudag-ngudag hayamna anu kawas bungeun ditewak. Jeung ningali ka si Jelug teh ngabiri-girig kawas anu sowakeun mun jelema. Atuh si Tarman mah ukureun jeung serikeun we. Pata etana Juragan Gani rasakeun atuh tah. Sapira oge boga hayam kitu. Geus wani ngahina ka si Jelug atuh. Eta hayam teh bener we. Jadi linghas naker malahan mah ngageleber. Hayam teh ninggalkeun eta panginepan. Puguh we atuh keur ki Juragan Gani mamanehna teh kapaksa kagorowokan minta tulung ka badegana. Tulungan ya. Itu si Petruk kabur euy. Udak euy tewak euy. Cari sing bae. Konon kan. Kapan tadi diadukeun kan? Si udak tuh kabur. Aduh aing euy. Ya bae hayam kabur euy. Tori geus kitu mah badegana teh burber pada ngudag-ngudag eta si Petruk. Saruana jeung Juragan Gani teh sirikna mah mani ajeleng-ajelengan dah hayang buru-buru newak si Petruk tapi anu dudagna mah lingas naker. Jadi kira hayam teh jeung kawas anu soak. Atuh ningali kitu mah si Tarman mah asup dewe ka panginepan. Hakan atuh tah. Kop udag tuh si Petruk anu geus sowakeun jika nama ku si Jelug. Ayo Jelug urang asup ka jero atuh. Anu akhirna mah si Tarman mah muru asup nuturkeun ka Birum Siah jeung si Kudil anu geus leuwih ti heula harasup ka jero eta panginepan. Euleuh mitra waktosna parantos teu ka pandi sagala urang teu kudu jajar carita dugi ka dieu nya. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Penghilap di like, di komen, oge di subscribe supados sabis manco ge ngarojong kana channel embangnya.
Atuh mang saheulanan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak.